Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Pilujes. Kumaha para wargi dararamang atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh bilih aya wargi urang anu ayeuna teh nuju teu dama, urang sami-sami ngaduakeun mugi anjeunna teh sing enggal didamangkeun deui sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejamang dongengkeun deui bade neraskeun hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katuna. Anu jejera cariosna nyaeta si Onyel karya seratan Dadan Permana. Ayeuna teh lebet kana episode 8 nya. Geuning nembe episode 8 ya. Tapi nembe lebet kana rame na ieu jiga nama kumargi terus bade ketan kana ieu petualanganna mun dipetualangankeun nya. Atuh kumaha cenah lalakonna ieu si Onyel teh. Enging teh acan diteraskeun pribados teh nyuhunkeun bantosanana nya wargi-wargi sadayana kum di mana bae kanggo dibantos ku cara ngasubscribe, di like, komen sareng di sharekeun link nanya dibagikeun. Kalayan sagedengeun teh eta pribados geus ti sateuh acana nyuhunkeun hapunten bilih mangdongengkeunana kayaknya bilih kirang nyari sareng segala rupina punten ieu nya tina katetiasaan pribados. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangait kana wanci urang gerak bae kawitannya wilujeng ngadangukeun. Mang sarengse taruang liwat balake cerakaan teh atuh si Onyel hideng langsung naraptikeun beberes ngampihkeun piring jeung sagala rupana. Mana geus beres marimpenkeun piring jeung sajabana teh jol bae atuh si Onyel teh milu diuk ngariung di tepas. Maksudna mah dek milu ngarobrol. Dah kayaknya nih nyuh kopina dul. Cek Eyang Nurejati manehanana teh nuduhkeun ka si Adul. Muhun Eyang mangga wios babdi dieu. Cek Mang Adul bari tuluy manehanana teh nyician ci kopi. Cikan kadiekeun senokna euy. Cek si Onyel nu harita ge teh lah manehanana teh dek ninyuh kopi. Yeuh jang dah yeuh atuh ya. Cek Mang Adul harita teh katingali Mang Adul bari mikeun senok ku leungeun katuhu ka si Onyel. Geus kitu Mang Adul teh bari pok deui ngomong nanya ka Eyang Nurejati. Sanes Eyang? Ieu teh Eyang teh ngangkir abdi teh aya naon? Deul Eyang dengan giri hidup ka dieu teh tetela Eyang teh aya biobroleun euy. Biobroleun nu baris ditepikeun tangtuna ge. Aya biobroleun naon kitu Eyang? Cek Mang Adul bari neuteub ka Eyang Nurejati. Wangun panasaran. Hayang nyaho naon cenah nu baris diobrolkeun teh. Aya piobroleun naon Eyang? Ieu teh mangga tuh geura dipedar bae. Eyang, aya piobroleun naon eta ka si Mang Adul teh? Nitah deui ngalasulu nya. Uing milu ah. Cek si Onyel harita manehanana teh mairat. Lain berengarang suluh jaluk
Puguh perkara hidup teh abanan. Cek Eyang Nurjati manehanana teh bari nyokot cangkir. Tuluy diinum kopina teh surupu. Mane jigah nu nikmatna kereta Eyang Nurjati mana nginum kopi teh. Oh, muhun Eyang. Mangga atuh geura pedarkeun bae. Cek Mang Adul harita manehanana geus teu sabar hayang ngadenge naon cenah parentah nu bari sedip pikeun ka manehanana. Nah, perkara naon Eyang euy? Nah, perkara wing abar hayam atawa ngadar bakakak teh ya ieu teh. Cek si Onyel manehanana ge sarua penasaran. Naon atuh maksudna anu disebutkeun perkara si Onyel teh? Lain perkara eta jalu. Tapi perkara yen sabulan deui kurang leuwih eta ge. Engke we tempona sakirana dina wanci sabulan teh. Eyang teh geus bisa ngalebaskeun hidup atawa kumaha. Sasaatna mah pan hidup dedek ngalalana jalu. Cek Eyang Nurjati ngajawaban nanya si Onyel. Harita katingali ngabagikeun paneutupna ka Mang Adul jeung ka si Onyel. Wing poho. Lah inget wing euy. Cek si Onyel harita manehanana teh bari seuri ingeteun ayeuna mah yen manehanana teh panedek ngalalana yang anu kolotna. Ngalalana kumaha maksana Eyang? Manawi tiasa dipedar heula ti kawit dugi ka wakasana ieu teh. Cek Mang Adul katingali harita Mang Adul mah nya jiga anu rada bingung bareng ku panasaran. Eyang. Si Mang Adul malah da jigana can nyahoon meureun euy. Sok atuh jelaskeun heula lalaunan. Ngan ulah jigah ka uing euy mane mah mun ngajelaskeun teh sok kalilieur. Karunya sia rada lila mikirna si Mang Adul mah. Bener teh Mang. Cek si Onyel tuluy manehanana teh ngeh kei heung olegan Mang Adul maksudna mah. Ilaing mah jang euy. Kakolot teh kitu. Lah. Harita Mang Adul teh bari nepak ping-ping si Onyel nu keure sila ipis. Kieu carita nama ieu. Cek Eyang Nurjati harita ngajawab. Jadi ku Eyang tetela geus dicaritakeun Dul. Ilaing apa banyak carita anu timimiti nama. Da ku Eyang teh geus dicaritakeun kaya si Onyel. Ngeunaan perkara nu gungsi ka sorang. Dikawit tepi ka akhirna teh dicaritakeun atuh sok malahan. Bisi aya gene dina kieuna eta kolot si Onyel. Atuh geus jadi hiji kawajiban nu jadi anak pikeun babakti ka nu jadi kolot. Sok mata ku Eyang teh bisi si Onyel dek miluruh Eyang teh dirojong atuh euy. Cek Eyang Nurjati ngajelaskeun ka Mang Adul. Oh, muhun Eyang. Lajeng kumaha tah? Cinek nama kieu. Lamun hidup di Pentesa Naga pikeun maturan si Onyel. Da zakirana sanggup ilaing teh Dul. Cek Eyang Nurjati nanya ka Mang Adul. Harita atuh nu nanya dariana keur. Mangga bae Yang. Pribados mah betu kudu baha tuh. Ngan panginten ke kedah miluruhna teh ka mana meureun Eyang? Cek Mang Adul nanya tujuan pilampaheun susuganan anu rek dituju teh puguh arahna. Ari tegasna mah Eyang ge puguh teh nyaho atuh. Kan beda ari ceuk karatega ati mah euy. Ieu teh nuduhkeun teh bikeun miluruh ka puseur dayeuh. Ngan deui ieu perjalanan teh tangtu bakal ngerandapan rupa-rupa kajadian meh-mehan mah moal kaharenti ku akal.
moal kaharti ku pikir moal kahontal ku akal dul cak matak eyang deh hari uang atuh lamun ngaculkeun si onyel sorangan deh keur wadeuh bisi keungeun di jalanna euy ku anger eta mah euy maneh mah eyang ka uing teh nganggap wae uing sieun di jalan ningan anger maneh mah ceuk si onyel harita nempas carita eyang Nurejati katingali si onyel beungeutna teh bareureum wangun asa disapirakeun meureun di ditu namanya lain gitu jalu ari geung deh atuh lain perkara sieun ku jurig hungkul atawa sieun ku naon sabangsana atuh bisi we eyang mah karunya kahidep bisi hidup culang cileung eueuh batur mah ger atuh ilaing teh mun hayang ngobrol teh meureun piraku kudu ngobrol sorangan kaduana deui panudek di jugjug deh can puguh sedengkeun deui hari eyang mah teu bisa makelan kudunya apanan jalu tegasna mah teu bisa makelan duit dek sabengol dua bengol saketip dua ketip teh eyang mah teu bisa makelan jadi atuh antuk nama sajaroni ngalalana teh keur pibekeleun hirup teh kudu nyariara sorangan meureun kudu sagawe-gawe hidup deh jadi ari duaan mah meureun dina sagawe-gawena teh moal ngarumas teuing ilaing teh jalu cek eyang Nurejati ka si onyel dah kitu deui dul nah sakira-kira na moal gabeuratan hidup lamun kukula dipenta tulung gitu mangga yang mujang hingga saukur dipentestan hagi atuh abdi mah dalah langkungna ti kitu ge lah asal kadada kaigah we ku disim abdi nyatang tos nak moal baha kanu janten sepuh cek Bang Adul harita ngajawab ka eyang Nurejati dah ning kitu nya euy kete ilain teh di baturan ku amang nah kira-kira na teu kabeuratan hidupnya di baturan ku amang euy ayeuna mah Mang Adul teh anu nanya ka si onyel nya riwing mah euy teu masalah lah kajeun bae dek di baturan ku maneh oge ngan anu ku uing ditegaskeun ye nya Mang dengekeun uing mah daek di baturan teh lantaran taat we kasih eyang euy sabab cek si eyang kitu jadi kadeta maneh ulah nyangka yen uing teh daek di baturan ku maneh teh pedah uing sieun ku jurig kades ya da ku jurig mah tinggal hitutan oge lah jigana mah areleh ku uing mah cek si onyel harita nyarita ditujukeun ka Mang Adul ari paneuteup nah atuh dibagikeun oge ka eyang Nurejati tah kitu deui dul kula teh hariwang ongko hari diantep cenah sorangan mah maklum geuning adatna mun dina ngomong teh sok rajeun ceplas-ceplos keneh harina kituna mah nya kudu dimaklum deui budak anu masih keneh waraheun atuh da jeung deui salian di onyel deh nu baris di bakalan teh nya hidup oge sarua bau kula tedek di bakalan heula atuh cek eyang Nurejati nujukeun caritana ka Mang Adul ke nu baris ka sorang teh yeuh nya tangtu lain perkara jore-jore tangtuna kula teh meh reug-reug dek mekelan heula hidup duaan adalah pangartingan sia ukur sia eutik bari jeung atuh lain pangarti anu alus agulkeun sasatna mah ngan ieu mah dijurung ku kanya we ngan susuganan poe syariatna urang teh nungtik pangarti ngalabang bisa dibarengan ku tawakal kanu kagungan mah ya mudah-mudahan eta teh cing bisa mukakeun jalan-jalan pitulung nu agung
jeung ridona Gusti nu murbeng alam. Hatur nuhun atuh eyang. Yandan kabagjaan ieu teh tur kareugeuleugan ngadisim abdi mah. Ai di bakalan ku eyang malah lempeng ye ngalenggah teh moal culang jileung ieu disim abdi eyang. Ceuk Mang Adul harita katingali Mang Adul mah curing hak wangun nu bunga. Alah nu kieu mah bakalan bako we eyang euy. Si ieu malah nakrep pisan ududna aing mah meni mulak. Ceuk si Onyel harita ngomong ka Eyang Nurajati. Nya heueuh aduh. Nyari perkara bako mah atuh doang. Ari nyiapkeun ari bako mah lah. Tuh dina kebon aya sagariet deui mun teu salah mah. Teu isukane ala cik-cikan heula kainya. Keur bakal mah heuda tuh tangpun aya keneh waktu ieu teh loba keneh waktu mah. Bisa keur moekeun jeung sajabana doang. Teu kedah ngarepotkeun eyang. Duh, jadi isin atuh ai kitu mah kapribadosna ieu teh. Ceuk Mang Adul ngajawab bari uluman aliman. Tong api-api sia maneh mah. Geus pokona mah ala we isuk mah tuluy siksikan. Tong loba ngabudi ucing lah. Loba basa-basi teh lieur nyaho kana si rawing na ge. Geus pokona mah kumaneh isuk ala uing ayeuna mah dek sare euy Dek ieu deui isuk teh, isuk-isuk dek kumbaran si jago. Ceuk si Onyel harita bari manehanana teh cengkat tuluy blus wae ka jero imah. Tuh kitu ningan adat si Onyel teh dul. Kurang-kurang nu teh apal adat mah tuh da malah laur mantak ka singgung matak omat kula ami hape dul. Pangnalingakeun ku hidup bari saeutik papatahan eta ngomongna duh bisi ka batul ningang anu barangasan pirakueun deui atuh meureun tedur drama. Mangga eyang, mangga dangdosna amanat eyang bakal diperhadoskeun sareng deui pribados teh seja amit ieu teh eyang margi tos karaos ieu teh sing sareak duh. Jika nama lebat angin bangin dan pada enggal bae dikulemkeun ieu teh eyang. Poek atuh dek disare mah. Ngan eta mah ilaing asup angin teh jigana mah lain angin sa angin-angina deuleu. Nya sanes angin sa angin-angina kumaha maksud eyang ieu teh? Ceuk Mang Adul harita bari nanya ka Eyang Nurajati. Keun lah kege ilaing nyaho sorangan jeung bae dek mulang mah bisi can mara bisi jamrong onggo deui hidup teh. Ceuk Eyang Nurajati ngajurung ka Mang Adul. Ai nya deui atuh pribados saja amit eyang ieu teh. Bari Mang Adul harita katempo nyodorkeun leungeun ka tuhuna maksudna mah ajak sasalaman ka Eyang Nurajati. Leungeun katuhu Mang Adul teh atuh harita ditampak ku leungeun katuhuna Eyang Nurajati. Geus kitu mah leos Mang Adul teh mulang. Harita nu leumpang teh dijajabkeun ku paneteupna Eyang Nurajati. Tuluy ngiles leungit jerimna diteuleuy ku poekna peuting. Kacaturkeun Mang Adul anu keur ngagandeang leumpang dek balik ka imahna. Harita manehanana teh ngarasa yen dina awakna teh pating sareak asa aya angin nu ngubek sajeroning awakna. Teu bina we nu karasa teh tinu kungsi karandapan tadi beurang mangsa ngalasuluh di leuweung. Ngan manehanana mah mangpalerkeun pikiranana teu nepikeun mikirkeun kanu lain-lain. Barang geus nepi ka imah atuh Mang Adul teh keuat kapipir imahna muruk kandang si Jamrong. Teteh lah
harita si Jamrong teges beberelean nungguan di paraban kudunungan mana geus dibere mah jukut dina pamakananana dieusian atuh sakadang me jangwetan teh ngadadak jempe dakem we nyatuan jukut hari geus beres maraban me ingon-ingona Mang Adul mah harita titalangke bus bae ka imah tuluy manehanana teh asup ka pangke geus kitu mah eureub bae manehanana teh sare diharudum ku sarung mana geus sare tibra Mang Adul harita ngimpi keur aya di hiji karaton agreng ditaretes emas tihangna dipapais intan berlian atuh mana pating gurila kurung herang mangsa kasinara anehanana mapai-mapai legana karaton nu teuing deka mana eta hanyogna lalampahan teh ngan mangsa harita palebah Mang Adul keur di tengah-tengah rohangan nu kalintang legana jelegedeg aya hiji jirim buta hideung jangkung gede atuh beungeutna pikasieun sihung nyengho mana sagede pigelang kolot mata beureum hurung meni bolotot saawak-awak atuh tetelah dipinuhan ku bulu-bulu manis sagede-gede nyere buluna punang sia maneh deh Mang Nung sia ceuk jirim sakadang buta nyarita ka Mang Adul atuh Mang Adul ge harita ngadadak geumpeur manehanana reuwaseun di mana ieu teh uring teh ceuk Mang Adul sorana atuh dumareuda awahing ku geumpeur maneh aya di tempat kula jajadna mah maneh de datang ka dieu teh bari dek jadi ganti nu dek dihanggan ku kula ceuk sakadang buta nembalan bari seuri matak pikasieun ke kumaha ieu teh maksudna ieu teh make jeung hakaneun Andika kula teh da rarasaan mah teu ngaganggu bangsaan yeun ieu teh nah tuh anjeun betik ngaganggu ka kula ieu teh terus bisi anjeun puhitan jalma da rarasaan mah kula teh tara nampa pamere ti jalma kitu bae ieu teh ela ceuk Mang Adul manehanana teh nanyakeun ka sakadang buta maneh geus ngahanggan daging bakakak ngaing dulu ayeuna wajar mun maneh dedek dihanggan ku ngaing Siapa beda ina beungteung maneh teh aya gene hak ngaing bamere teu Manung aya Manung iya nu sok loba pamenta ka ngaing eta mere bangkakak da bidingakan ku maneh deuleu ke bakakak irahanya iraha kuring ngadahar bakakak ieu teh ceuk Mang Adul oleh nanya alatan teu rumasa ari kudu ngahuru biru ka makhluk nu kararitu mah sok malah kabeh ge pada apal yen Mang Adul mah mun kaleuweung kareuma teh teu weuleh tarapti jeung sagala rupa amitan tara kakantun sising lara tara tingaleun tapi ayeuna ujug-ujug dek dihakan ku buta pajarkeun teh cenah ngahakan bakakak bogana eta buta atuh sabat kitu harita geuning waktosna seep euleuh nya
gening waktosna para wargi cagatunya kurang dugi ka dieu heula ieu lalakon si onyel teh nya kumaha ieu cenah nasibna Mang Adul cios jajab moal nya bawa Mang Adul teh dieloi tuang buta deh aduh menika butanya batuangnya dia akan buta tapi lamun dihakan buta masa gedengeun ti Mang Adul moal tiasa jajab jeung si onyel teh Mang Adul ge atuh panginten moal tiasa syuting sareng pribadosnya sareng si onyel oge deui tajanten para wargi ieu teh si onyel teh aya dina kieuna nya si onyel teh nyaeta nyai pribados mah tos ku pribados tos diangkeun rayi teh si onyel teh kumana cenah Kang Nacep si onyel sareng Mang Adul teh ayahnya dina channel 3JS eta dina channel 3JS mah aya pribados aya Mang Adul aya si Onyel aya Mang Agung aya Mang Emed nya araraya di dinya anu baris ke dicuta tak Kang Dadan teh jadi jantenkeun dongeng sadayana anggota-anggota 3JS teh nya janten tokoh maksudna mah aya nama karangan nama fiktif semata nya Sumir cenah upami zaur anu bahasa orang kidul mah sumir cenah tah sakitu bae atunya anu tiasa kasangakeun dina danget ieu pribados ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos ngadangukeun dugikeun ka rengse oge pribados teh ngahaturkeun rebu nuhun tina kasayan para wargi nu parantos ngasubscribe nge-like, nge-komen, sareng nge-share atuh sateu acan pribados amitan pribados teh nadawidi ayeuna bade iklan heula ayeuna mah ngaja iklan teh di paneurikeun supados henteu ngaganggu kana substansi eusi dongengnya atanapi ti awal kena bilih nyangkolong kana waktos teh nya kitu mah di akhirkeun lah nya pribados teh ayeuna teh nuju diajar lah nya diajar bade usaha nyaeta naon atuh cenah usahana Kang Nacep ngadamel olahan tina sampeu ieu teh kaleresannya ari sampeu mah tos puguh ari urang Sunda mah moal birek deui sareng sampeu teh sampeu dikumahakeun cenah ari sampeuna teh nyaeta diolah dijantenkeun sapertos dikumahakeun atunya janten crispy kitu we pokona mah geuning rangu dikiripik atuh cenah Kang Nacep sanes dikiripikeun ieu teh tapi rangu gitu tah ieu potohna ieu ku pribados ke di ieu keun tah ieu potohna teh nya foto jantenna teh ieu sampel nembe ngalalanyahan atuh da nya teh acan gaduh merek teh acan gaduh logo nya jantan ngalalanyahan insyaallah kapayuna mah mudah-mudahan ieu nya urang perjuangkeun nya merek sareng sakala rupina atuh bilih wargi anu bade pesen enggak biasanya kayak ku pribados urang damakeun ieu ieuna dina Shopee na nya bilih aya nu bade pesen enggak biasa hargina sabaraha atuh Kang Nacep hargina mirah bae atuh da 15.000 ya teh 15.000 ya nya sabungkusna teh sabaraha gram cenah Kang Nacep sabaraha gram eusina nyaeta 250 atanapi saparapat cenah nya cek bahasa urang gitu tah kitu bae hatur nuhun parantos ngadangukeun ieu iklan pribadosnya wargi geus teh acan pribados amit munur amit mungkur pribados tekenatna nada dihapunten ka wargi-wargi sadayana pilih pribados langkung saur bahe care pilih aya ti saledat basa ti caletot ucapan hapunten bisa nya teteh hang bisieun gitu pribadosieun mah sieun aya ucapan anu matak ngait kana ati anu matak nyayang dina rasa atuh pribados nada dihapunten ka wargi sadayana kalayan sagedengeun ti eta pribados ge ada dihapunten tina katetiasaan sareng kakirangan pribados mangsa mangdongengkeun nya sakitu bae nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.